Karek mulang pisan ti pasar balanjaan ge can diberesan kabeh, kaburu aya si Nonong rek jajan makaroni basah. Pesenan makaroni basah anu si Nonong ge can beres, kaburu aya pelanggan deui anu rek jajan. Hei cik abi teh tanginas jauh-jauh enjing kene geus aya jarajan. Tuh eta ge karek mulang ti pasar can kaburu beberes. Ieu geus aya di dieu tanginas rek jarajan. Heueuh ieu teh barudak anu kamari teh aya jarajan di ka warung abi. Ieu teh resep kana jajanan di warung abi apa resep arulin hungkulnya barudak teh. Heueuh eta we abong ku jauhna kitu. Tah pesenan makaroni basah anu si Nonong geus beres, lanjut nyeun pesenan barudak anu duaan. Saperti biasa we jajanna teh pisang keju. Terus di dieu ge awal nama pisang keju na teh hayang 7.000-an ewang. Tapi si stok cau anu asakna teh eueuh deui. Jadina we ieu teh kabagian kur 5.000-an ewang. Heueuh eta mah cenah kok karek mulang ti pasar tapi cauna eueuh. Lain eueuh, tapi tadi teh meulina ka lanu atah. Da rarasaan teh stok cau anu asakna loba keneh, ari pek mah geuninganan eueuh. Jadi we kapaksa ieu teh balik deui ka pasar meuli cau anu asak. Untung we nya eta pasarna deukeut. Ngomong ngaler ngidul teu karasa we tuh ieu pesenan pisang kejuna beres. Tah terus nu saurang deui mah jajanna teh jeung popes rasa coklat hiji. Saperti biasa we si popesna diplastikan heula. Heueuh dah kumaha atunya di warung abi mah can aya kapsilan. Matak lamun aya pelanggan jauh jajan popes teh pasti we make plastik heula. Tah ieu pesenan pisang keju jeung popesna geus beres, lanjut ena mah urang meresan di jajanan anu tadi can kaburu diberesan.